Pepetetan samia murad samia murad paling bing lam jeruk mana pokok anu jadi catur babaran medal carita kacarios di kampung Tumaritis nyaeta di bumina Astrajinga anu dina waktu eta karasan Astrajinga nuju teu aya ieu istrina atanapi garwana anu salamina sedih ku ayana laku lampah Astrajinga. Ari di pikiran wae da moal aya tungtungna kasedih teh teu euy teu daekeun nyingkah. Aing mana meni kudu aral we salawasna. Hanas aing mikiran menjadi salaki anu di pikiran anak teu ecreg teu puguh tanggung jawabna ka pamajikan padahal cek rarasan aing asa kurang kumaha tapi akan menjadi salaki. Ari salaki datang di mana-mana langsung dipapageun di lawang panto di baledog ku imut nu ngagelenyu ditampiling ku seuri anu nyari langsung dijemput ka lawang panto papa namanya sumping bari disun cek rarasaan gitu langsung kamejana dibuka dipangmukakeun ku aing calanana dibuka dipangmukakeun ku aing erlojina dibuka dipangmukakeun ku aing tuluy ku aing dibulen dijual tapina nasib teh kieu wae Gusti nu agung jeung anak beuki nambahan kalakuan teu ecereug wae mangkaning ayeuna rek nyang hareupan diboga anak meni barorosen mari ngajuru sok inget kana sisindiran batu naon batu jamrut nu dijuru bau naon bau hitut nu ngajuru kieu karasa udang ngajuru teh hitut ge meni bau boro-boro ku batur ku sorangan ge ka ambeuna meni meledek Geus rupa-rupa aing pangalaman hirup ngajuru ke anak nu panggedena. Beda eta mah jeung ayeuna. Ari ngajuru ku anak nu cikal ari hitut teh alam dunya poek. Ka mana atuh salah citeh mican mantog wae. Jeung rek ini teh ngagubung kongkorong di duh. Menang ngiri diet can lunas teh 18 tahunan aing ngiri diet teh. 3 gram setengah. Duh Gusti nu agung. Beteng beki bureyeung make samping juga mamawa penil make rok juga onel-onel ye ari keureuneus ari lempang keluar ti imah beteng geus nepi kana lawang panto bool di dapur keneh aing dalam mau diserahkeun ku si cepot ngeunah kana hate moal burung dangdan aing satakar tebek padahal cek rasa aing teh duh damis kempot matak pogot bawas lir gula gumantung pangamung lir kubung-kubung teh lain bohong eueuh jelema nu teu kataji ku aing ngabelaan arucutan lalaki teh geus kabitaeun ku aing mah baheula keur parawan nah ari ayeuna salaki cepot duh saha di luar lah keur haroream teh jeung nu gagador di kana panto heula panto make pageuh jeung dibelit ku tamang make rantai di talajian ongkoh di make tihang make jubleg Bade hese ari panto jelema sangsara beda jeung nu beunghar mah pantona teh ditutupkeun gableng alah heula kayak urang buka heula pantona punten ce saha abdi jeung mimpi ujang Gusti banyak teh lain si monyong
di mana ilaing lainnya jauh iya jelema antong borok kulancek pribadi kulancek awewe aing we nepi ka kitu kieu ujang da cuma nyebut monyong teh nyaah heuh resep deuleu eta pangamun ujang meuni langsing oh da Gusti Kudrat kumaha geus kieu heuh di ari kitu teh mah tong borok ujang lah geus ge geuning salajan geulis ge kudratna goreng mah goreng we lain aya soalna mah kieu dongkap ka dieu teh ceu saperkawis dititah kudu jadi bapak kok bisi kumaha oname maklum bisi di dieu teh ngejo da nya kitu saur bapak teh teang cenah ka itu minantu lancik maneh cenah dawala teh enak kuring datang ka dieu teh rek nanyakeun kumaha sageur jeung heuteuna rumah tangga teh geus baleg kumaha carana jeung cepot teh geus bisa deh eta dina anggoning rumah tangga hirup kumuh babarengan dina sajroning laki rabi nya eta ujang cia gara dawala dengekeun ku ilaing dengekeun semuhun lanceuk sia teh beuki teu ecreug ari keur bogoh mah ka ece baheula meuni culdog-dog tinggal igel jiga teh datang ka imah nyamper pilanan ulin lalajo main bal dalaan cik sia mah baheula keur bogoh ka ece lalajo main bal ge make dasi atuh make jas make dudukuy di helm di kupluk make kopeak lanceuk sia baheula salah dipake da sia teh mah biasana geus kitu jas di jero ditimpah ku jas hujan make sakali dan sia teh mah biasana gitu aduh ya sanya majang dawala syukur we kieu teh nya didatangan kudu jadi adi oh bisi teh boga beas di nanti rek menta lamun boga mah percaya ujang ujang mah geus kanjang kata geto nya pisan euy mah bisa sote ngejo poe ieu tadi singai ngagadekeun samping nya eta atuh aya barudak di mana ayeuna nu hiji keur ulin da lampar budak teh nu cikal ulin teh kadinya ka Singapura lain deukeut nya ulin ka Singapura da lah lain kana naon ka Singapura teh biasa we bari usaha mulungan kuntung bari tungkul we teh tangah-tangah jongjong ari tangah-tangah geus aya di Singapura kan bae ceu da geus kitu adatna sia teh jadi urang teh cing naon cing asa kampura kan jadi salaki kitu da puguheur rumah tangga teh kakara meureun mana kitu oge da ece ge jang sanya nama tumari makana kadar anugerah tinu maha kawasa nya apaan tadi ge teu aya kateranganana kumaha ceu dauhan nu maha kawasa yen manusia tumari mah ece sedih ya jangnya dengekeun mari ceurik atuh sedih aduh da ece teh kumaha sok duh kagagas dauhan nu maha kawasa parantos diuningatkeun yen manusia teh kengeng mungkir kana takdir heuh kudu tumari mah kana kadar teh kengeng aral subah jangan menajan marejeng sedih ge teh rada aya kabungah we dina hate lain ku nyerep penyakit si cepot kalek ka pamajikan da kumaha teh da pergaulan sapopoe salaki sia mah geus salaki aing mah lanceuk ilaing ari aya kahayang da benang dipungpang atuh kahayangna teh naon rupa-rupa Gusti nu maha agung da lamun digugu heuh lamun katadah ngan nyaeta euy mah amit-amit deuleu ku ujang teh patuangan euy alah tingali geus buncir lain aya anak namahan aya usaha can bisa kumaha teh nu jadi lancik teh lain teh hayang mah patahan aya mah patahan tar ditarima ceu ari kahayang euy mah kieu bejakeun nya ka bapak amanat teh ka bapak ka Semar nya bejakeun tuang putra teh saacan euy dugi ka ayeuna ge kitu lain ceu kuring mah heueuh ieu mah nya ieu lain ngasut kana jadi lanceuk lain istilah nama hayang ngaberontakeun rumah tangga anu jadi lanceuk lain kuring mah demi katengtreman rumah tangga euceu we jeung lanceuk kuring sakumaha eta kuring teh menang beja cenah mah si cepot teh beger deui astagfirullah kelanan cek ulah waka malotot cek kelanan ulah waka malotot kuring ge beja teh ngan beja dibejakeun deui ngan urang teh kudu sidik ku buktina waspada kunyatana sagala rupa oge urang saksian heula we hayang intip-intip nepi ka perbah mana astagfirullah bejana mah cenah nyanu aduh astagfirullah Gusti nu maha acun ceu ulah waka teu eling lanan tenang istighfar kanya ceu istighfar astagfirullahaladzim hutan teh kitu lanceuk ilaing kitu marukan lain ieu lain omat ceu ulah ambek ieu aing tong wakamak-amakan ceu urang nyatakeun heula tang behalangan halik ulang nyatakeun heula ayeuna urang jeung tibatan kitu ikhtiar manusia mah diwajibkeun ikhtiar ceu ieu karek beja ieu ulah waka digugu ai beja teh sanyata
ai cek nu geuleuh teh heuh sanajan urang hirup aya di Tumariti sanajan lamun demi resep teh anggang teu mika ngewa takwal eta urang dudukun ayeuna mah lamun nya lancik ilaing kitu aja nyeri hate aja cek rarasaan masa kurang kumaha servis kan jadi salaki eta oge geus ka nyahoan ku kuring oge asa kurang kumaha servis aja kan jadi salaki cek batur hayang ngeunahkeun kan jadi salaki kudu milu senam aja mah nya tak kitu senam pagi senam sore senam maghrib subuh aja mah kabeh di senaman nya kitu cakap dia oge ayeuna salaki aja aduh anjek sia mun nya teh kitu Gusti nu maha agung padahal aing mah nya teh cing asa kampura we euceu da puguh kitu adatna si eta mah kudu kumaha atuh ayeuna cing sugan aya bonggolongan ti ilaing sugane jeung sugan ieu aya hiji kolot anu menang dipersaya urang teh pan manusa teh diwajibkeun ikhtiar ta urang ikhtiaran we dina waktu mah aya anu kolot menang dipersaya aing ngaranna teh Ewon urang Cibiuk dukun alhamdulillahirabbil alamin tah kitu urang ayeuna mah urang tatanya we sugan jeung sugan heuh pan sare kudu aya syariatna kapan urang teh hakikatna atuh urang supaya dikersakeun kudu maha kawasa atuh syariatna cukang lantaran nama urang tatanya tak kitu ce lain heuh lain ngaburuntakeun rumah tangga euceu ieu demi ieu mah demi kasalamatan rumah tangga euceu demi harmonis kitu Gusti nu maha nuhun jak bawala nuhun bela puntennya da euceu mah sun teh mah sunnya asun deudeu aduh kade ulah dibejakeun euceu nyium kuring teu moal ulah dibejakeun euceu nyium kuring jeung da nyium ilaing mah kumaha tuh da bibir can nepi kana pipi bibir ilaing geus miheulaan da kieu biasana abdi mah ce di mana aya eta dukun di Cibiuk aya ngaranna teh Ewon di Cibiuk seke jendil ta eta seke jenil di desa Burayut kela alah keke urang ini teh ka itu jeung abdi euceu kela euceu dangdan heula lain perlu bebeja heula ka bapa heuh perlu ongkos aya duit ieu ce eueuh sabaraha keke urang pariksa heula oh bisi eueuh kitu urang menta heula ka bapa urang ngajua-jua hayam matak naon aya tapi ulah ka bapa mah ulah bebejar kinjem duit lamun eueuh teh mah dieuceu kumaha bebejana ka bapa heuh urang api-api ulin urang mah naon kitu neangan budak kitu leungit kumacarana kieu geranya jang dawala nya ari euceu mah dengan sakadar pangawakan awewe jeung minantu kurang congah kami toha mah aya mah euceu mah lamun ujang dawala nyaah ka euceu dek masrahkeun dek dibeureum rek dihideung rek dihejo dikoneng dikayas oranye euceu mah masrahkeun nya kumaha euceu we atuh kumaha kitu masrah kumaha abdi lain kumaha euceu dik euy lain iraha urang initna atuh da kudu ngitung init-initan teh urang teh Senin Salasa Rebo Sabtu apes Bandung Minggu nunggul Senin kadese Salasa sial Rebo kabenon Kemis niis Jumaah naas Jumadil ngacir jadi lain jadi waktu nu hate geuceu penting atuh kitu we ceuk urang initna atuh aya nama ieu atuh nya Allahu Akbar yang Hazim abdi ki lain ai sawah anu dilebak teh geus direngsekeun eta ngarametna bejakeun kitu ka tetangga pangangeuskeun eta puguh aki mah geus dikolotna jadi wayahna we pangangeuskeun kitu ku maneh yang eta oge perkawis sareng anu dilebak mah ku abdi parantos direngsekeun ki anu tongohna dina waktu ieu teh tacan rengse pisan margi caina tacan ngocor dina hulu watanana ki eta mah geus sia we eta mah yang jadi aki teh lain teu hayang mere duit ngan nepi ka poe ieu jan aya nu ngirimkeun wae da puguh aki mah nganalkeun dengkul ceuk aki oge takwal etan mata cing ati-ati we kitu bejakeun lamun datang hujan gede geuwat penet colokan anu beulah congohna bisi banjir ka ayeuna nu macak perlu didincik pemerintah ge kumaha urang teh kabersihan eta teh pangkana kesehatan dah ai kabersihan teh eta teh sabagian tina iman we tuh eta kade cing ati-ati maneh sarerea tatangga aki di dieu cing cumut ka pemerintah urang teh ulah nepi ka ingkar laku lambah ingkar tina naon rupa hal anu direncanakeun ku pemerintah urang sarerea mun pagekinya kitu urang rengsekeun premio sedikit pegang geura ini kitu Allahu Akbar duh ieu cangkeng karasa di hiji ya kamu binati Allahu Akbar kemana bisa di sini duh jeung tidak lalagor ai geus kolot suku amprehesi dilengkakeun na
panon geus suram ceuli geus kurang denge dahar geus ngurangan biasana mah keur ngora baheula dahar teh sapoe ukur beak 3 piring ayeuna mah geus kolot borora 2 bobok ge can seueuh keneh Allahu Akbar aduh ampun ting lamun aya keneh mah nini barudak aing moal kieu deui da lain teh hayang boga pamajikan teh aduh aing geus leuleus kumaha lain leuleus ku nanaon lain leuleus teu pati barang hakan we da puguh huntu we jadi huntu teh bersih pisan aki teh aduh lain bersih bodas aki mah tapi bersih teh beak hiji acan pipi kempong jeung saja bangga aduh astagfirullahaladzim jeung celik ngucur ge ngadak-ngadain aduh ampun teuing Allahu Akbar kemana bisa ieu nih alah aduh minum uplak eplok nyaan sing jager iknya subhanallah aduh ampun ting geus sagala be panyakit teh belek bekser boson belikan budug jeung saja bangga ampun ting aya aduh saya sema iya kitu Jan yang bawa iya imahna teh si Ujang ngalak ngajana gua ene malan atuh. Naon ce? Iya imahna teh. Muhun mangga da aya Aki Emon. Aya di Lebet mangga. Tukang ubaran. Tukang lanongan res pisan mangga Lebet. Dah. Nya bener ieu pisan jigana ce imahna teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Moh samah nu gelo kitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ingat kan ini sia memeh ku aing dikawin baheula kitu heula rada gelo. Astagfirullahaladzim. Jalanan kemana di itu teh. Aduh. Aki. Jalanan tak gua nye. Duh. Astagfirullah, alhamdulillah rabbil alamin ini ayat tamu mangalingih di dieu di Lebet di jero pampararah malum tempat aki-akinya hampura ini punten abdi ya ki jawab yang duh eta teh tahon irung tarompet teh jang tobat ya aki-aki lamun teu karunya paling dibabuk ampun ce teu menang kitu tong make jeung ngababuk-babuk wani teh kaki-aki maneh mah lain ho eta we meuni ngarekeun tarompet kana irung wangalingih jang wangalingih mangaki lain kieu gara jak tawala ka dieu gara eceun mah yang seuri naon ce ari rempah geus rampeolan kitu tapi eta ngagugulung wae kalapa aki-aki teh kalapa naon ce teh eta adalah kalapa teh ai kitu eta tinggali dina kecalanan namun gede gitu lain kalapa atau mau ocona kabina-bina teuing siapa si Oce can apa kan kitu naon teh 17 tahun ke atas dicaritakeun mah eta nu ngagadun bete teh ya ayo sampeurkeun ieu aki-aki teh sumuhun ieu ih hilap deui ka abdi lamun dijalah mah maneh teh kelangan inget kungsi papanggih astagfirullahaladzim lain Roma Irama teh maneh teh sanes abdi matawala di tumaritis ki sugan teh Roma Irama nusuk dicaritakeun ku barudak teh ini manglingih-lingih di dieu aya nyaho ieu nepangkeun aki abdi pun Imas Imas ngaran teh mohon mugi aki ulah bendu nya mohon sakali deui aki ulah bendu aki mah tara beuna tara bendu tara pundang tara punung aki mah geus golot geus ream kan kitu teh nanaonan kagorengan pamalinya duh ngas atuh akhirnya tong coblak we bisi modar ke ceuh masuk itu aing mah da meninggal lain bisa kadengen ku tatanggana bisa kadengen ku anakna teu da coblak we aing teh disuguhan cai ini penyakit si cepot nerake ka pamajikan kia gara yakinya dengekeun jing dek naon di mana pulpen teh nya kia jing dek naon di mana pulpen teh nya kia ki anu mawi teu kudu mawa pulpen kae lah kan pulpen jeruk kae na di gelong biasa bus kana kertas ngegelom loli dengekeun kia yakinya anu mawi nya anu mawi andinda ngadeheus kia saperkawis ulah janten bendu wah aki mah tara bendu nya atuh kalihna ti eta mugi aki janten uninga anu mawi abdi ngadeheus ka dieu
Abdi teh aya maksud anu tangtu tujuan anu utama. Oh, aki ku yang ku cinta. Astagfirullah, di masa ngadengikeun naon sandiwara gitu. Terus nyi, aku menatap wajah aki teringat kepada memori-memori masa lampau. aduh. Kia geraki anu mawi abdi ngadeuleusa ieu teh anu sagede peureup teh lain roti keur aki ieu teh menyan ngahaja mawa ka dieu. Aduh, gede-gede teuing menyancen nyi. Ka dieu gara dawa. Ting eta rujit aki-aki teh cileum di sagede peureup. Tong sakali dengeureukeun atuh eceuk ulah pikamekeun batur. Lain dari panya eceuk mah ti tadi teh panya teh para blauk gitu. Udah Gusti. Hanya para pelauk dina juru panon. Wow, yang cirikeun naon jang anteu ki eta. Teu kieu. Ya. Sok bejak. Ada kudu usul ya pangusulkeun abdi. Kieu ya ki tah ieu syarat-syaratna ada abdi sanaos aki teh acan masihan saran abdi parantos ngabantun syarat-syaratna. Minyak mau ka minyak. Tah ieu menyan. Minyak saguntul. Nya. Tah ieu cai abdi teh ngahaja tah 3 emer. Ya disyukurnya. Ya loba-loba ting cai lamun uyah perlu loba. Ngahaja aki mawa 3 emer sote. Beusi halabhab di jalan diuyup. Alus nya. Hareudang tinggal ngaguyurkeun kana hulu ameh mandi. Bener galon mah ieu budak teh. Tah ieu ki syarat anu katilu. Ari batur mah mawa minyak teh minyak brut. Minyak naon teh geuning deodoron. Tah ieu mah abdi ngahaja mawa minyak solar. Beda tinu sajen. Alus itu lag-lag kayak kumana sugana jangkarnya. Ya, yakinnya anu matak abdi teh. Aduh, abdi teh cangkeul aki bayangkeun ku aki. Sok ku aki bayangkeun. Abdi jauh-jauh mawa cai 3 emer, mawa menyan saguruntul kieu sagede hulu, mawa minyak solar. Abdi teh pami ngarasakeun kacape mah da cangkeul. Tapi da abdi teh aya pangabutuh ka aki ngahaja, datang ka aki teh kieu maksud abdi teh kieu. Bijak ini, bijar beas ulah dinding keur dindang sing siloka. Kelanan ki abdi mah bade permiose kaluar heula lanan. Teh ka mana dawa? Lain abdi mah hareudang teh teu kuat. Sok ece kanya nyarita kanya. Dagoan di luarnya. Lungak-lungok nempo pamandangan dah hade pisan geuning dieu. Ya, ya ki sanyana mah. Jangan bijak ini naon. Abdi teh boga kanyeri. Astagfirullah, dimunya aja yang sinyai syukur datang ka dieu kabeneran sok nya. Boga kanyeri. Ya nuhun ari si akinya ah mah ka abdi. Abdi teh nyeri aki. Tong ka jeuri kalangan nyi. Bijakeun heula we. Iya, ya ki, geranya abdi teh ki. Nyeri. Ya. Lap nyi ulah ciri di dieu. Abdi mah kieu ki. Sanyana kieu ki abdi teh. Ieu sanyana mah kikian abdi. Terus kumaha nyi? Sok bayangkeun ku aki, abdi teh sakieu geulisna dinya nyeri ku salaki. Coba pandang ku aki, kurang kumaha awak abdi sok teuteut. Ai salaki deui saha ngaranna teh nyi? Ari baheula mah salaki teh aduh, da bogoh teh baheula mah geus rupa-rupa ngaranna teh aki. Ai kitu, saha ngaranna teh loba-loba kecing. Baheula geus fungsi make ngaran Bang Surapati. Saha teh? Salaki. Terus make ngaran Satria Permana Kusuma. Terus make ngaran Bang Cipta Rasa. Terus make ngaran Rahmat Prawira Kusuma Wigana Sasmita Atmaja Dinata SH. Astagfirullah, adi muah gitu ting mah tukang tipu salaki mana teh. Nyata aral lamun dipikir mah aki. Terus nih. Jeung tara daek jedog digogobrog salaki abdi teh keur nganyeri teh. Nya. Aya nu ngabejaan ka abdi supaya salaki betah di imah cenah tali kolorna kudu dibeungkeutkeun kana gentong. Kungsi dibeungkeutkeun. Abdi teh di korehan unggal kolor kabeh di laanan talina. Da mah atuh ayeuna mah salaki abdi kolorna tara aya talian. Beak ku abdi talina teh dibeungkeut-beungkeutkeun lain kana gentong humpul aki. Kana naon wae. Bupet beungkeut ku tali kolor. Lawang panto beungkeut ku tali kolor. Sangkan cicing di imah teh. Sangkan cicing di imah. Aya ucing ngaok lauk beungkeut ku tali kolor beheungna. Kucingna kungsi dipuncit. Modar aki. Padahal akan ku si anyi. Pade digupung. Syukur. Wah, aing pisan aja sedih biar geus. Ya mah, aduh aki-aki jeung beuki ngocoblak. Di kieu ya kieu maksud abdi teh nya kan hiji. Bejakeun ieu maksud jeung tujuanna teh mana teh hayang kumaha bejakeun ka aki ulah ngocoblak wae kos gelo ini mana mah ieu. Gini aki apal. Abdi mah sanyana mah kieu lamun aki apal mah baheulana abdi teh edan eling, sakapeung edan. Teuingan atuh. Kieu abdi mah tempo nganyuk eling,
tempo ditagih edan. Nya. Lain ai lemur teh di mana maneh teh Nyi? Ari abdi parantos katelah lemur abdi mah nu ngancikna di lebak singkur nu ngaliuh cai nyusu nu nyurudut tina akar tatangkalan nyararemih kawas tiis nyecep asri. Anu enak tu maritis nu katelah. Oh, saya mohon cuma di lemurna Bapak Semar teh. Nuhun we ari aki nyaho mah. Mohon eta ku si aki masantren di dinya ge bere asihan teh pan di dinya. Tong panjang lebar heula atuh dengekeun heula maksud kami. Maka nyaritakeun di wayah sorang meni pamer meni reueus. Terus Ya, kahiji abdi teh salaki hayang baleg. Kadua abdi teh dagang leuleutikan hayang maju, hayang lancar. ya. Katilu gigireun imah aya nu rek ngajual tanah, hayang kabeuli. Kaopat abdi teh hayang boga mobil aki. Atu kalima perhiasan hayang reuncem. Anu kagenep abdi teh hayang loba duit. Sagala kasorang sangkan kabeh kabeuli. Abdi teh hayang TV berwarna, hayang video, hayang tip, hayang kabeh aki. Hayang truk, koldesel abdi teh, hayang mobil tank, hayang kereta api, hayang keretek, hayang beca. Astagfirullahaladzim wagel izin rek datang mata ka indek mah izin lo Bapak minta izin ku itu sih nyai teh. Kieu ki. Aki teh parantos kaceluk ka awun-awun. Kakocap kajana pria kajam paring angin-angin aki teh weruh sadurung winara. Leres aki teh weruh. Kawas anak dalang wae mah jeung merusak durung winara segala. Ari weruh teh nyaho, ari sadurung teh acan, ari winara teh kunyuk. Nya gitu mah nya. Tah abdi teh bade nyunkeun tulung ka aki, malah manar aki tiasa nulungan. Keunda jasa mangke ge ku abdi dibere aya kaingetan ti abdi. Ya, pira aku ai tikian. Ka ai mana ciri cerek dudukun datang di cerek pidato. Eta mah kumaha aki we ditarima pidato abdi mah sugan aki rek nyunatan. Ka abdi kan pasrahkeun pidato mah. Ngeri pokona mah kapan ieu teh maksud jeung tujuan maneh teh supaya salaki man teh ngajadog di imah. Tah kitu aki, da salaki teh teh daek we cicing di imah. Aduh, Gusti Nu Maha Agung boga duit satik-etikeun lain dibikeun ka pamajikan. Nya. Salingkuh saumur-umur. Atuh kadekeun menyang aca sedin ka ieu urang jampe minyakna naon teh seungit ieu minyakna naon. Sok amban. Amban lah minyakna ku aki, amban. Nya seungit nya. Nah, uyup saeutik. Nah, sakas kanu gelo eta ieu teh. Amban lah minyakna ku aki, amban. Nya seungit nya. Nah, uyup saeutik. Nah, sakas kanu gelo eta ieu teh. Kakara ceuing aing boga semah dieu ieu. Sok teh ya. Menyam. Astagfirullahaladzim. Sangaran salaki nyai teh. Anu baheula nu ayeuna. Iya lagi sabaraha kali ieu teh. Ngaranna rupa-rupa aya nu baheula, aya nu ayeuna. Ari nu baheula, Anu baheula mah geus ruksa. ari nu ayeuna. Can anggeus. Atuh anu mana kudu dipentangna ku aing ieu teh lemana teh. Salaki abdi ngaranna Pajauh, aki nu hiji di Surabaya, nu hiji di Palered. Bu coba. Di Surabaya encep, di Palered pot, tepung di Tumaritis jadi cepot madein Tumaritis. Wah, cepot cepot hana caraka hana cak teh tilu. Basahana caraka. Pot hana caraka wetan. Data sawala. Atas sawala kitu. Kalau nurada gelo, nurek tacamat astagfirullahaladzim. Kepina-pina jeung jalanan cepot hana caraka data sawala pak 11 tilu 11 jeung tilu 14 biji 5 Teu sanggup aki ari kudu 14 kali sapoe mah. Ih lain kala nanyi, lain jeung hitungan aking aja dok atuh sia dicekek ku aing geura. Kabina-bina ceuing aing kieu cing aing jempelanan aduh kapan aing teh nyampe. Sok. Sadekeun minyakna. Tah, tah ieu minyak tah. Meuli teh kana lah eta minyak gigireun. Coba. Astagfirullahaladzim boa aing samet ieu umur. Aduh ampun. Jempe nyanyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, si aki jeung ngadoa teh megeg irung. Cobaan anjing kabida-bida teuing teh. Jadi aing teh kau di jampean atuh. Hampura aki da abdi mah kieu da bibir abdi mah lamun jempe ngomong uo. Coba siapa lamun jempe ngomong utah kuring. Aduh, ampun cing, billahi min dalik aing boga anak kitu. Lain si Malik, cepot. Ayo. Cepot. Ngaranna teh cepot si laki sia teh nyi. Heeh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Dunya coba itu. DPK kicu dek di mana khusyukna aing teh jampean lamun kicu mapan aing teh rek ngadoa supaya salaki siang aja. Ame gancang anggeus dipungkas ku sadaqallahul azim. Jadi tong panjang teh mah bacaan cangkel. Coba a'udzubillahi min dalik ieu jelema lain agama Islam wae ieu. Ngan ukur ngadenge we meureun beja juga atuh dengekeun atuh kapandek jampean aki teh nyi dengekeun. Sok diregepkeun. Eyang. Lain dipikir dibolak-balik lancek aing rada gelo. Aduh, ampun Gusti. Aing arep kita tadi ngajedog jadi. Karena antap cenah ngocoblak doanya aki-aki. Karena antap ah. Ya udah billahi minasyaitonirrajim. Geus sabaraha kali tak ngudeh aki-aki. Aduh, ampun. Nah, onte teh di luar teh amatir kitu. Lah, meni loba dedengean pendek ceulin agar sok. Coba yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dungkuk aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kangjeng Rasul. Nah, ngadoa teh sama kekejo. Nabi Muhammad garek anjing. Nabi teh teh. Atuh aing moal khusyuk we jampean teh. Balik deui meureun aing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tauna maliwat weh. Tunggu aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kangjeng Rasul cahayana Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ge ku Nabi tapku wali Nyi Dewi karunya teuing Nyi Dewi teh sia minangka nyi. Nyi Dewi nyaraah teuing Nyi Dewi walatir teuing lang lari manuk lang lari penceup dina nagaran cendek pundung sia teh tulus dek nyiang sia teu meunang. Asihan aing si guluntung ning Semar sang komara asih sang komara komari urang seuri rejeng kami yahu ya Allah yahu yahu akbar Allahu akbar sima aing sima maung sima aing sima buaya maung pindah naon maung pundung datang tunduk badak galak datang depa orai laki datang numpi ari tungkul sia taluk ari tangah sia nyemah kasima ku pangawasa aing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting aing gunting angan gobang aing gobang tangan. Ragaji aing. Ragaji aing kamari aya nu maling. Dikatuh beusi irang dikenca danji malela awak aing beusi persani ret wangkeng sajagat kabeh. Aya beusi persani beusi lingit. Mur putih tangan Allah. Mur irang sir pangeran lah Nabi tangan Allah nyurup banyu nyerap jasmani kak Allah nerimanya kenya insun anu ngadeg di buana pan setengah. Eta kaliwat aki kaliwat kalimat untuk aing baud karahaan. Oh benar untuk sia kudu didagor ku aing. Ih kabina-bina tingkah karain nu cacapa dek mere duit moal kitu teh jelema. Tenang aki tenang tong sieun soal duit mah beres. Kelang nyi da ieu nya menyan anu sakit teh dihakan lain dihakan eta mah rek aku masih awe aji kabina-bina teh duruk di kamar sekali di gua 3 kali tong kencang teh atuh menyan teh duruk di kamar menyan hungkul kasur tong diduruk kasur lamun bisa mah ku sia duruk ke kabeh sudah nek geus tamat aing beak sanaon-naon kaki mah bari aral lain arah sudah coba cing ca ieu minyaknya minyak teh di mana rek mandi kucrutkeun kana bak ieu minyak teh kana balong tong kana balong ai kana balong mah portas we ku sia gane lauk beak lah tong aral atuh kieu mah saliu ca ieu cai nya cai gujurkeun kana hulu aki cai kodarane atuh aing ku sia bila teh lain lancek aing aduh ampun teuing lain asa boga-boga nu gelo aduh Gusti punten ki da kumaha atuh nah jangan jelema ki dibawa ka dieu dalam munten nempo pakaianna gini mau ditarima akinya ujung-ujung ngadengkeun radio butut teh aki teh takbirullah nyi kira balik ke nyi. Kumaha saya jadi salah-salah mah saya teh nya beres saya rokok di kumaha rokok. Rokok mah mah tinggalkeun di dieu jang aki. Maneh mah ulah bisi ka ciri. Aki teh beki rokok? Iya. Atuh rokok dibawa ku aki duit ulah. Pakai rokok atuh ku sia bawa kayaknya. Duit teh can aya. Jadi sia teh nganyuk. Oke. Jadi kayak geus lebaran dibayarna. Heeh kumaha sia we lah.
eta mah. Da geura balik aing gandeng ah. Ka bina-bina ceuing dawala bawah. Balik dah nyu. Oh, ceu atuh urang uang surat bae nama ceu. Ayo jangan atuh. Teh hayang sun heula sun tangan aki sun. Jik. Ah, salah. Si aki ini udah karijut aki. Da aki mun geus sagara parewat aki mah hubang. Tah teh hayang balik di kana asal aki hayang ngora deui. Hayang ngora kahiyang mah ngora deui aki. Dilicin. Jadi awak aki kudu licin. Ah, gara cangker deui jiga kain ari tos karijut Tong dilicin aing ngarogok ke genggerong ku sia sakalian anjing. Kalau anjing geura mantep sia ah kami ceuing. Ayo atuh ki ah permiosan sono. Lain eta dek mere duit moal nyi. Engka kieu galanya nya dengekeun tong ribut ya tong jalan dengekeun ku gegeber aki. Abdi teh ayeuna teh acan ngagubug. Tangke kinten-kinten hiji Juli. Apana eta korong nyi? Tinggalkeun we korong di dieu. Aki, aduh gusti mah bocah mah tong ribut dengekeun heula atuh mah gegeber aki teh kos subudeg. Dengekeun ieu teh korong teh nu batur. Ngahaja abdi teh. Tah ieu abdi menang nginjem ica narokonol, menang nginjem. Wah, jadi menang segala injung mana? Menang nginjem da ngahaja ti daerah. Hari mana teh imas urang babakan loa teh ali. Betul ya, Jadi inung mana teh ngirung baratelin. Heeh. Paipi ngaranna teh. Jadi pek atuh geura mantong ke cutak. Ieu ki. Pek atuh. Didoakeun cing salametnya. Nyai. Ya. Mau kecerek sagalanya jeung aki mah. Permios atuh ki. Dijawab dulu. Urang Syarawi. Nepi ka apruk-aprukan ki hirup ai balik ka pamajikan cenah geus aya bejana yen dewek teh heureuy ka awewe. Ayo. Won. Lain dek teh euy. Dina waktu ieu mah heuh. Sategesna mah pangapruk-aprukan kieu teh dilantaranikeun dewek teh. Mikiran kasusah we anu di lemur. Ini mikiran naon ya Akang atuh. Ah nya kitu teh. Nya sanaon ye. Rumah saya dewek teh hirup teh jadi jawara, lamun kiwari memureun jadi jeger. Nya eta tah. Sok ngajur ting nafsu Akang teh lah. Ngalajur tinggal nafsu, ngamuar ting amarah, ayeuna karasa kieu tapi sapanenna kitu da puguh menurut jurang maju jungkrang paribasana. Nya mundur wirang maju jungkrang Akang gitu teh. Ayeuna dewek teh won. Kumaha Kang? Ku ayeuna jadi jawara teh. Sasat jadi jeger tato geus ilaanan teh teh. Nya nih eta urutan leuwih kitu nya. Oh. Nah Kang. Wah, di lemur dewek baheula jelema teh nepi ka datang dewek teh gigis kabeh. Jeung lea dulu. Jadi jawara da puguh dek mah sudah bahar. Nya. Dina leungeun tengah jeplok. Weng. Eta Batu ali gede baju hidung make iket. Kulit maung dina leungeun oge. Nya. Wah, ngan hanya ka dewek teh baheula teh jadi jawara cenah di kota. Kurang pengalaman Kang. Kurang pengalaman cenah di kota euy. Ngan bejana we cenah di kota teh rame. Eta we tatangga anu geus balik ti kota cenah ngeunah tumpak mobil. Nya tah. Ai tumpak mobil teh cenah tumpak mobil oplet. Ku dewek ditanyakeun cikeung, "Jang ai oplet teh nu kumaha?" Nya. Geus tatangga dewek teh cenah nu koneng, cenah mobil koneng. Tah, tetepnya. Si dewek di mana aing ka kota aing teh tumpak oplet. Dah. Oh, Bisi kantorankeun eta. lain cinta kadaharan di kota anu ngeunah naon. Nya tuh. Cik tatangga dewek teh dodol cenah. Jodoh. Dodol teh nu kumaha? Dina plastik nu harideung cenah. Diingetkeun dicatet dina ati sanur paing teh ku dewek. Bakat hayang apal Bakat ku hayang apa? Nya. Weh. Cenah ai di kota aya angeun mode di angeun lompong gitu. Aya cenah di kota ge. Naon cenah soto. Dah di kota mah. Di kota mah cenah soto deungeunna teh ditanggung. Nya tuh. Tah, hiji mang sa dewek harita boga duit dadang cengkeh. Waduh, si eta da keblak sakit gini. Mulak cengkeh lega. Percayanya. Duh, duit apa kan? Eta harita dewek boga duit dadang cengkeh ini ka kota. Nya tuh. Ngalamun teh dek poya-poya dewek ka kota. Hayang tumpak koplet anu koneng jeung hayang soto oge hayang meuli dodol. Nah, sabadaya saya Kang ya. Heuh. Duit apa? Caritana dewek nepi ka tapawates kota cicing dina sasak. Nya tuh. Cicing dina sasak harita. Dijentul benernya tuh. Ngajentu dina sasak hayang geura nempok anu koneng mobil teh. Aya we nu ngaliwat dina cai koneng ngagelempeng. Ceuk dewek teh eta kitu oplet teh. Aduh, bila aku bisa ditumpakan kitu nya harita teh datang euy gulu truk teh. Naon tah? Aya nu koneng Nya. dipegat ku dewek. Wah, da puguh dewek nyeren bedog atuh jelema gigis ku dewek kabeh. Jawara teh. Dipegat ku dewek. Mata. Ciking oplet milu ka kota. Lah. Pak cenah ieu mah sanes oplet setum. Ceuk aing oplet sia, dikade ku aing.
Kumaha teh tukang setum. Aduh, harita tukang secum teh urun. Nya nya. Oh, secum teh ngaranna teh. Ai sangkaan dewe harita nya hote oplet teh gitu teh. Heueuh, ngeunah sumpah oplet teh meuli tibra deu. Kumaha teh kerek atuh. Wah, teu kerek caritana tepi we ka kota. Lapar aing hayang hayang barang hakan. Hayang barang hakan. Caritana dewe teh da sanggup mamawa. Eta teh mawa kana lancang. Hayang soto teh. Hayang we di sisi jalan nu dagang ditanggung teh ceking soto. Panguahkeun teh sanggup kuring teh. Cek tukang soto teh. Sana soto, sana pai mah bandrek. Cek aing soto sia. Cek dewek harita ka tukang bandrek. Ya sieun murung eta tukang bandrek teh cur disisikeun. Kana sangu teh kadawak di dahar ku dewek. Tah, Cek dewek teh ai ladana mah cukup ngan amis teuing itu soto teh. ada bandrek. Puguh bandrek kuring euy. Nya lah ngeunah anu. Dari kana aing dek balik dik mawan oleh-oleh teh mawan eta teh dodol. Dodol, kumaha tah? Aya we nu nanggung diplastikan hararideung ceking dodol meuli sabungkus. Waduh. Cenah pai mah sanes dodol areng, cek aing dodol sia. Yunun atuh dibuli we ku dewek teh. Kumaha tah? Karakes nah teu amis nya. Si horeng areng meuring euy. Ah, dasar Aduh, anyir. Naon itu juga pamajikan dewek jeung si Dawala dulu. Mana kan? Alah, silaka aing euy. Ampun ikan katong ieu. Ye, di mana si Leng teh? Dola. Nyata kuring geus nganteun neneangan ieu, neneangan aka jeung ieu tah tempon nepi ka baeud kitu ning baketut. Tong nanya sia ka aing. Aing teh yang ditanya deui. Tong sia. Enak ya. Aduh, serius aja beli. Lanceuk sia mah kitu monyong aya papanggih jeung aing teh ngerakeun pisan matak aing teu baca sising di imah ge kitu teh. Ah, sia ngareka carita jiga nu heueuh, ngatur catur jiga jujur. Ka mana sia kongkorong aing? Nah, saan moal kongkorong? Aduh, digubuk pusia di teuneun hadapeun kasur sa aing teh deuleu. Sing dicekek jurig jeung sing demi Allah Rasulullah aing mah dulu. Teu kudu sumpah sia mah, teu kudu sumpah ge bakal dicekek jurig sia mah. Ai alusna mah ulah pas di dieu mending di imah. Ah, teu. Teu sing sadar we teh ka atuh ulah dilawan atuman sia dieu. Ah, tong sia jeung aing sok. Kela naon pasana itu sia teh kumaha ieu buku ceuing. Ya aing ngade-ngade sia bobogohan. Cek saha? Alah, Sing tumpurudes aing mah sing demi Allah Rasulullah. tak, teu bisa sia tong make jeung susumpahan. Ye sing jeger aing mah. Teu bisa sia tong mungkir sakali deui. Aing semet ieu jam ieu menit ieu serahkeun. Aing geus teu hayang neureuh ku sabelah mata. Diserahkeun ku aing sakedeung teh. Sok, sia tong ditalak tilu sakalian aing mah. Geneplat talak aing geun. Ngan imah mah dibikeun ku aing. Ini gogobrok menang aing sia menang kumpul. Aing ladang dagang pecel. Ya aing cek kene di popol teh si Dawala nyaho di mana dieu? Ah, aing ada ngebeja sia. Beja ti saha? Beja teh beja ti saha? Moal, aing mau beja-beja ke Sidawala moal. Naon? Moal. Mau ada beja-beja. Yo cek saha maneh teh? Alah, poho aing kalau kapan? Alah. Jadi ngan teh si Dawala bieu. Moal, mau beja-beja ke Sidawala. Dunya. Berarti cek sia mun monyong lain kuring mah demi katang teman rumah tangga aka. Kurang teh nyanung. Tuh geuning sia. Sok sia, aing mah ngaku sia nya nyanung. Tan mata kuruk blak-blakan urang ka pamajikan ulah nepi ka ieu ai nyanung nepi ka teu kanyawan ku pamajikan teh sarua jeung urang teh diajar ngabohong. Sok teh blak-blakan bejer beas ulah di dinding kelitiran si lokal. Ya, cepot bengek ku sia. Ya mah sarua we jeung hayang ngaberontak ke rumah tangga batur sia mah. Bengekeun tong wakang ngomong. Jeung bae atuh sia mencong ngomong wae. Aing teh satia kan jadi salaki sia rek datang teh hana sagala diterapkeun ku aing teh. Make kabaya di alusan aing teh sagala kabeh. Ai kitu kumaha? Perhiasan ku aing diterapkeun rek mapageun anu jadi salaki. Ari sia teh datang hanas aing nyaho salaki rebo rek datang aing teh geus mandi di kuramas. Make minyak kolonyo, minyak seungit, minyak urang aring, minyak solar diterapkeun kabeh kana awak. Sanajan geulis ka wanci-wanci oge ai beuteungna sing kayawan mah da geus teu bogoh aing mah ka sia teh henteu. Sabareun we sing kaya sate digali ku sia. Ini mah kieu we nyi, akang dek blak-blakan tapi hayang ngomong di nu santai. Ah, santai, santai enak aja ya. Duh nya pamajikan aing mah geus ningkat make jeung basa Indone maneh non teh. Lah, Mending balik urang sepasiana di imah ceuk kitu ceuk ieu beresna di imah. Hayu urang ini teh ulah. Heuh tak kitu pas sama di imah ulah di jalan kumaha muka panggih. Hayu sia, itu ini. Cing, sia tong make jeung kurang kaleng sagala. Ngaleng teh aing mesti deket debut, blek. Aja tau.